dongeng almarhum abah kula waktu masantren di Sekong. Hayangnya abah ka guru gas umur 7, berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh, nu hiji di Samsudin berangkat di ditu. Nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah. Sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa, mopo sia kajen ku kumaha ge. Ye aing ge hijib nasor geus dikelek. Hijib naon deui si dieu, hijib saepi mah komo. Anginna ge geus ambalaya. Ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin jakna. Begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh. Teu kuat nu dua mah. Alah cenah damai aing mah teu kuat. Teu kuat cenah ieu. Aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat, teu kuat. Kumaha sih nyaritakeun teu kuat? Tapi almarhum abah kula masyaallah ketika tawadu di hadapan Gusti ya Allah ya Rabbi, abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok, tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur. Abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Nuntung nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten beh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan nu sejen. Di Cirebon berangkat ke Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mah dibacakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa ibar sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal wakalanan ke ka Abah Haji ieu beta bebejana teh. Moal wakal eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, Masya Allah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus dia asal dibarengan beku ieu angel. Pembawaan ieu, Masya Allah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya dibawa kumaha teu dibawa kumaha. Nu ukuran ditempuh na kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Ieu be ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ka Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi. Ingat ka Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ka Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ka Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi urang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh akur teh akad. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah. Leuleuh ka dieu hayang utah.
lamun neuleuh beungeutna tapi lamun neuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah, ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma, aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu? Demak dek ngutus bala tentara ulah waka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajian kukuh ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang kadinya naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan Sungwana Rajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak hari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Ndah ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, "Benta." Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe tak karak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah, idinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cek Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten, simkuring mah erek indit ti dieu. Ngahiyang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran. Warna batuna semu rada kemerah-merahan.
segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh lain dimiko ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal ka Banten teu ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapak adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapak di dinya sapoe 2 poe 3 poe teka caritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapak di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapat teh sakitu bae teh sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain mantrak-mantrakeun tam tapak. Dek perang teh tapa heula. Ku ari mah dek demo, dahar mah lulu. Dek perang teh tapa. Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim. Tapana di dieu. Rumatak sim kuring ka dieu masyaallah. Datang ke sepuhan ka ditu sakali moal datang ke 2 kali henteu datang ke 3 kali kasurupan di ditu kasurupan dia kasepuhan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketing mun aing teh lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina sacenah sakieu nu hadir urang sok nyaho. Ulah sok nyaho pokona mah ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus. Geus beres. Anakan bae dihitung 12 ya anak. Nah itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapak didinya teh masya Allah nu datang teh berata guru sampang deui nu geus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teuneun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae ge titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae geus kieu bah asih geus eueuh naonan ieu mah nu mantak hampir diusir ku pamajikanna ge caknya geus teu berguna ieu hirup
la faidata wa faidah. Faedah ya. Masya Allah. Dijinjing dibawa ke Banten, maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat, ditendenlah batu didinya, etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya. Selama batu eta aya, perang jeung sahabat bakal menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang, dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dia, anu dibantu ku Portugis jeung Inggris, anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teu aya, begitu perang 10 lipat kekuatan kafir. Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit. Lah udah sokanya usah nanya ke wangsit segala naon. Main aku batur-batur manggeus nyawa isian can. Kumaha sih dibawa ongko. Aduh, masyaallah. Dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ke Gunung Karang. Cik Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti, angin nu Gusti, batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah, dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah, hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius, sehingga ada iya sejarah serius. Andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah, andai kata insan catat lain lalagaan, andai kata aya di sejarah alhamdulillah, andai kata eueuh seperti eta.